Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha barudak daramang sadayana? Alhamdulillahnya upami daramang mah. Da eta pangintennya anu disuhunkeun ku urang teh. Nah, barudak ayeuna patepang deui sareng payogi dina pangajaran bahasa Sunda. Nah, sateu acan urang ngawitan diajarna, payogi bade ngemutan deui hideuk ngadoa heula nya satasan diajarna. Upami atos ngadoana urang lajengkeun wae kana materi anu ku urang bade dibahas nyaeta ayeuna ngeunaan mikawaruh ragam basa hormat. Nah, jadi ayeuna hideuk diajar ngeunaan ragam basa hormat. Hideuk tangtu apal yen dina basa Sunda teh aya undak usuk basa. Undak usuk basa disebut oge tata krama basa. Undak usuk basa dilarapkeun keur batur nu sapantar tur akrab, keur sorangan jeung keur batur nu saluhureun anu leuwih kolot nya. Jadi dina basa Sunda mah bahasa teh benten-benten anu kasaluhureun, anu jang dirinya lira sareng ka rerencangan anu akrab. Janten eta teh naminana teh undak usuk basa. Nah, dinten kamari hideuk parantos ngapalkeun basa hormat. Nah, ragam basa hormat jadi dibagi jadi 3. Anu kahiji aya kasar nyaeta akrab, anu kaduana hormat keur sorangan, anu katiluna aya hormat keur saluhureun. Janten benten-benten nya. Anu ka kasarna akrab teu sama misalkan ka babaturan, atanapi hormat jang keur sorangan. Aya deui hormat jang ka saluhureun. Janten dibedakeun bahasana. Nah, ieu anu tos dihafalkeun ku hideuk. Nu kahiji nyaeta aya balik. Bahasa akrabna nyaeta balik. Kumaha Pak upami misalkeun kanggo sorangan hormatna? Wangsul nya. Upami kasaluhureun Pak. Nah, upami saluhureunna mulih nya. Nah, nu salajengna aya kata beuli. Nah, beuli kalau dalam bahasa Indonesianya yaitu membeli ya. Nah, upami bahasa Sundana akrab atau kasarna yang sesama nyaeta beuli. Pak upami hormat kanggo sorangan naon? Nyaeta aya meser. Pak upami kasaluhureunna kumaha Pak? Nah, saluhureunna nyaeta galeuh. Janten aya 3. Beuli mah akrabna, upami meser mah kanggo dirinya lira, upami hormat jang kasaluhureun nyaeta galeuh. Janten teu kenging lepat ngagunakeunna nya. Nah, nu salajengna nyaeta aya boga. Boga eta kanggo akrabna. Upami hormat jang soranganna naon? Nyaeta gaduh. Upami hormat keur kasaluhureunna naon Pak? Nyaeta aya kagungan. Nah, nu salajengna aya dahar. Dalam bahasa Indonesianya yaitu makan ya. Nah, dahar teh nyaeta bahasa keur akrabna, kasarna. Pak upami kanggo nyalira kumaha? Hormat tapi kanggo nyalira nyaeta neda. Upami jang saluhureunna kumaha Pak hormatna? Nyaeta aya tuang. Salajengna naon deui Pak? Nyaeta aya datang. Hormat keur soranganna nyaeta aya dongkap. Anu jang kasaluhureunna nyaeta aya sumping. Nah, aya deui nu salajengna nyaeta aya imah, rumah ya dalam bahasa Indonesianya. Hormat keur soranganna naon? Nyaeta aya rorompok. Keur kasaluhureunna kumaha Pak? Nyaeta aya bumi. Salajengna aya naon deui? Gering, sakit ya. Upami hormat keur soranganna naon? Udur ya. Hormat keur kasaluhureunna naon? Nyaeta aya teu damang. Nah, nu salajengna aya oge bawa ya, membawa. Bantun kanggo nyalirana, kanggo soranganna. Hormat keur kasaluhureunna nyaeta canda. Nu salajengna aya abus. Abus teh naon? Masuk ya. Nah, hormat keur soranganna naon? Nyaeta aya lebet. Salajengna kasaluhureunna naon? Aya lebet oge sami. Salajengna aya amprok atau bertemu ya. Kanggo nyalirana naon? Tepang. Kanggo hormat kasaluhureunna naon? Sami tepang. Nah, barudak ayeuna urang diajar ngalarapkeun kana kalimah. Jadi kata-kata nu tadi anu kasarna, anu hormat keur sorangan, anu hormat keur saluhureun, urang diajar ngalarapkeun kana kalimah. Tah di dieu aya dahar, nyaeta dahar keur akrabna atau kasar. Dan salajengna neda kanggo dirinya lira atau keur sorangan, aya oge tuang kanggo saluhureun. Tah ayeuna urang diajar ngalarapkeun kana kalimah. Coba kumaha nya? Nah, misalkeun
saur sapik teh ka Banu. Banu urang dahar heula yuk di imah kuring. Nah, kusabab sapik jeung Banu teh babaturan deket, jadi ngagunakeun bahasa akrab nyaeta dahar. Dahar nyaeta ngagunakeun bahasa akrab atau sehari-hari, bahasa lomakna. Berarti dahar teh keur akrab ka batureun atau ka sasama nu usiana anu umurna teh sarua nya. Nu salajengna ayeuna urang nu nedana, misalkan cek sapik teh, gaji abdi bade neda heula nya ke antosan sakedap. Tah, neda di dieu nyaeta keur sapikna sanes kanggo gajina. Kan tadi saur sapik gaji abdi bade neda heula nya ke antosan sakedap. Berarti neda teh jang diri sorangan, nyaeta jang sapikna tadi. Kan tadi saur sapik gaji abdi bade neda heula nya ke antosan sakedap. Berarti neda teh sanes kanggo batur, sanes kanggo saluhureun, tapi kanggo diri sorangan. Nah, eta contona. Nu salajengna aya tuang nyaeta keur ka saluhureun, misalkeun saur sapik teh ka Parijal nya, Pak Ustad Rijal. Pak Rijal nuju tuang di saung atau misalkan masihan terang ka gaji, yen Pak Rijal teh nuju tuang di saung. Nah, tuang di dieu teh berarti kanggo Pak Rijal. Pak Rijal teh kan gurunya, berarti saluhureun kudu dipika hormat ku urang teh. Sabab eta ngagunakeun bahasa anu hormat jang ka saluhureun nyaeta dahar teh jang ka akrabna, neda jang diri sorangan, tuang mah kanggo ka saluhureun. Contona ieu, Pak Rijal nuju tuang di saung. Nah, eta contona nya. Nah, ayeuna ku hideup tugasna tuliskeun dina buku pancen hideup naon pancenna. Nah, ngalarapkeun kana kalimah. Naon Pak anu dilarapkeunna? Nah, anu dihandap ieu. Nu kahiji aya bawa. Bawa teh kan akrabna nya, anu kasarna salajengna bantun. Nah, bantun teh jang diri sorangan tina bawa. Nah, nu salajengna aya candak. Pami candak mah jang ka saluhureun. Nya, nu salajengna aya datang. Nya, datang berarti jang akrabna. Nu salajengna aya dongkap eta jang diri sorangan. Nya, keur sorangan. Anu salajengna aya sumping. Pami sumping mah kanggo saluhureun. Ya, anu leuwih kolot. Nah, anu salajengna aya oge gering. Gering teh sakit teh nya. Berarti gering teh bahasa akrabna, kasarna. Nya, paminjang keur soranganna naon tadi teh? Nyaeta aya udur. Nah, jadi udur teh jang sorangan. Nu salajengna aya teu damang. Eta kanggo ka saluhureun atanapi anu leuwih kolot ti urang. Nya. Nah, ieu pancena aya 3 ya, masing-masing berarti aya 8 kalimah. Sok ku hideup kerjakeun di buku pancen hideup, pami atos dipotokeun, ke ku hideup di-upload di Google Classroom. Ya, hayu urang baca hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hatur nuhun barudak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.